A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Geus bali ka alam nu katutupan ku urang. Geus bali ka alam nu ngamimitian alam akhirat nu urang kabehan ge bakal nyaraba ka alam eta. Nyaba ka alam eta mah dimimitianana ku maot. Enggesan urang di alam ieu maot ngaranna asuplah ka alam barzakh. Jadi maut eta lawang nu mantak cek Kangjeng Nabi urang al mautu babun wa kullu nasin dakhilu. Maut eta lir teu beda jeung lawang, sakabeh manusia bakal asup ka lawang eta. Eueuh hiji-hiji acan jelema nu henteu maot kabeh maut. Daek ngaji pae. Geus kajen atulah ai embung maut makuari kabehan jelema maut mah haji hirup bae daek. Hirup sorangan bae geus. Batur kan. Heeh. Geus atuh banding ti heula bae nya. Ya Allah ya Rabbi, kuari ieu ditanya nu mantak embung tapae naon sababna tuh kan, nu mantak embung paeh teh kan pasti aya sabab. Tah ja ari wali mah hayangan paeh, ulama gen nu lain Golkar mah ayo siapun tak atawa aya nu siapa nu gede hutang atawa anu diputuskeun cinta eta ge sarua aya geura pae bae cek itu berarti aing hirup cek lah. Oh budak kos deui awewe bae parangsana ka Lampung atuh sia ka ditu ambalaya di Lampung mah bede adat ongkoh deui. Nu mantak urang embung maot lantaran urang teu pede, nu mantak embung teh paeh tah lantaran urang aya iman, percaya jasa ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku percayana cek Kangjeng Nabi engke di akhirat aya siksa aya kesenangan. Jadi lamun urang na geus boga kayakinan bakal senang mah atuh daek maot eta lantaran urang iman. Nah keyakinan menghaji mun paeh ieu kira-kira ka surga apa ka neraka? Hayang mah ka surga. Ah, ka surga. Paeh bae atunya. Berarti ya nama kan ngan disungut doang. Hatena henteu. Tuh. Haji Kasim, Haji Kasim percaya di akhirat aya kesenangan. Percaya tuh. Yakin tuh bakal senang gitu. Oh insyaallah nyana hebatnya sejawab da kos ustad bae. Lamun ditiheulakeun kumaha? Aduh rek. Hampir diwakofkeun ku kula di Iraknya eta. Dibikeun. Kami mah kajeun salamet bae lah tentara Irak. Lamun hayang-hayang teuing nangkep ieu hiji. Aduh makasih. Nah nu mantak
kula boga dongeng. Aya hiji jelema usaha di modalan puluhan juta dagang limbah beak mah rugi ngejual sawah deui puluhan juta deui berangkat deui usaha karung beak deh uruntuk ya geus 2 kali aya buruan imah jual ku aing buruan imah ge pake usaha lah jual geus tinggal imah doang boga sugan susuganan cekeuna ye dijual deui ku nya puake dagang karung deui ambus budak kabeh ambles jeung modal-modal nah cekeuna teh aing dagang ya terus tapi rugi bae lah istirahat sakeuna aing lah wari aya teh kebal muriang dagang bangkrut awak gering geus kieu sakeuna aing si hirup pupurieun amat gitu kan lah mendingan aing geussan hirup di dunia ngasa belati nya bunuh diri ya emang orang leles mah kitu kabeh geus dikieu-kieu bae ku nya ibu pamajikanana deh yang dipegateun atuh anggeus-anggeus eta papan pamustungan dagang ambruk tanah sawah jeung buruan-buruan dijual pakai modal buras kuari awakna muriang pamajikanana yang ditolak balik ka imahna atuh berat jasa tambah orang leles ya nggak sablati biasa imah mendingan bunuh diri ceker gus sokot gus dek dikieukeun ye tak bismillahirrahmanirrahim bunuh diri ge bismillah aduh sadar cak pikiranana mending lamun langsung bae mun henteu aing nya ka rumah sakit caknya nanti angel kapae terjadi aing bunuh diri make belati maningan neangan tambang aing lah tambang terjadi make belati besi teu paeh langsung tambang ditalikeun ka luhur geus dibuleudkeun deuk lolonja gitu gantung diri di deuleu nya dah mending mun tambang teh pegat mun pegat aing paeh henteu hirup henteu ceknya angel di bae aing teu beres sakeuna ka jeung kumaha ge mal jadi aing bunuh diri make tambang maningan naik ka gunung aju garagakeun maneh beres naeknya ka gunung plek 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 siap deuk ngaluncatkeun maneh ngabantingkeun awak mikir deui nya mun pae mah deus mun teu pae deui gurusak-gurusak guliting-guliting blek ka handap pae teu hirup henteu mun nyangsang kumaha kahayangna mah nyana ragag batu nuturkeun blek pae sakaligus lamun teu kitu pan hese ye mending nitah jelema lah balik dewe ka imah balik deui cenah ka imah ayalah jelema bangsa setengah jawara tak kade naon sia ya cekal belati ya tang bunuhkeun aing sakaligus ih nanaonan henteu geus pokona moal aya tuntutan naon buat aing mah paehan bae Gusia asal sakaligus deuk dipeuncit naon ih nanaonan cok yang tumbu aing hindit jelema hese amat budak di tengah bunuh bae ge tekena aya deui jelema tah plek tukang mabok geus kikieuan bae kurang tetos ieu Hei Japri kadisia Japri Jep kadisia keur mabok woi ngotos ngadarektasi jeung ya cekal belati ayo bunuh aing
itu nononan yang mabok ke eling keneh jajan sia mabokna kurang serem atuh nyen ciu dong beureun yen teh mabokna bunuh aing sakaligus emang kunaon enggak sulah loba omong teu aing hayang nyaho heula aing usaha beak jual sawah beak jeung buruan beak ieu aing nguriang kurang pamajikan aing bari indit ayo aing dik naon teh hirup maning bunuh aing ieu jogja nonton yang edan geling heula si Jepri teh daek kita bunuh teh daek elingna indit hese amat cek kana ieu jual aya jelema setengah bayar nah pak kade pak naon cekel di belati cekel naon cekeun pangbunuhkeun kulaya siap cekeun oh ieu mantep ye nu ieu mah ye nenek danya heula ai sia wauh teu ka bapa henteu emang bapak saha bapak malaikat Israil nah ini yang ditunggu-tunggu atuh Israil mah teu kudu make belati cabut ye geus sakaligus pangyabutkeun ye pangyabutkeun emang kunaon cek malaikat Israil make hayang cabut lah teu betah di dunia nyana emang kunaon nu mantap teu betah cek malaikat Israil atuh ieu dagang buras puluhan juta ngajual tanah sawah buras aya buruan doang dijual deh buras deh pakai dagang karung di ngajempat Kasim segala ditipuan baik wajib pendi kabeh untung dah ceknya ya beak juga beak teh deres ceknya teu muriang mah muriang malaikat Israil ieu ku hari kula ieu aduh setengah awak aju pamajikan indit tayang manyana mencetan atau ngana sehatan kah sing sabar ieu mah indit emang pemajikan orang mana orang leles teu meunang pake pacek cek malaikat Israil kos kitu mah atuh pamajikan betah kumaha tuh coba dagang rugi imah eod hanyanana gering cek pamajikan aing sih naon harpanana tuh atuh dahar hese aja nyanana gering aing ngeukepan eueuh naon eueuh oh bang cek malaikat Israil teh saraja kitu ge atuh teu sambarangan kula mah teu sambarangan coba cabut cek ge itu aya parentah pangeran mah tuh heula tuh kecuali aya parentah emang polisi main trutrit bae polisi mah bener bae si mbak liwat pak saya mau kerja sudah sini bawa SIM enggak lo ayah si emas lewat ini nama asal tetrit betah polisi mah lantak lawan ayah polisi periwitna piceun rasa tiup-tiup lah tak cek malaikat Israil itu bisa secabut-cabut dan cek kena sebab aican ayah parentah mah teu bisa kajunting muriang setruk 2 tahun 3 tahun cenah parentah tuh henteu sarajan sehat cek kena aya geus parentah mah cabut bae tuh di dulu Haji Pendi oh ieu teh kumaha deui cek kena ieu Jumat Kasim sarua ieu direndengkeun bae habak ieu kieu bae cek malaikat Israil jadi bere wiridan bae abeh usaha maju abeh awak cage dibacakeun ta wiridanana bismillahirrahmanirrahim direkam geus ya neng ke atuh bahaya teh mah atuh ti malaikat teh atuh bahaya nu eta mah moal bejakeun mah mah bad kasih ngogodean gak usahana ngana moal lah eta dirahasiakeun tetep wiridan kedua jang ngecek awak ngecek kumaha lamun dibaca kula aya di hulueun berarti tereh paeh lamun eta ayat dibaca kula aya di sukueun eta angel keneh ka paeh oh ya nunun teng malaikat Israil
yang indit deui dibaca teu wiridan nu kahiji teh mulai dagang deh. Masya Allah dagang naon bae jadi duit asal dicekel kunyana bae geus laku untung mulai nyana meuli tanah ngabangun imah meuli mobil majikan ge balik deui hayangan atuh ge ditolak ku jana sia keur indit gua balik kacau jago saya anak kalau boleh ingat kakak ingat ke anak iya segala ingat ke anak segala naon tapi semoga mobil balik deh orang leles belum aduh tapi tetap garan lalaki ya anak bener tuh ya balik deh biasa imah tangga deh waduh jaga deh malam apa majikan lah katuh jahit kula masa kikiana besedek nyandung